Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qawlu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Al-ayat. Puji beserta syukur ayo dan sami-sami panjatkeun ka Zat anu Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla, anu parantos masihan mugi kanikmatan ka urang samudayana dikawit nikmat anu pangagungna pikeun ka nikmat anu pangalit-alitna sehingga urang dikaraos ayana nikmat anu kaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang samudayana sehingga urang kadang-kadang hilap karena mensyukuri atas nikmat anu dipasikeun ku manehna. Mudah-mudahan urang samudayana basihan kapercayaan di muka bumi ieu biasa melaksanakeun kana sakumaha parentahan manehna melaksanakan bakti ibadah kaburna. Oke, mudah-mudahan kewajiban urang sadaya anu nuju dilaksanakeun dina 10 terakhir jeung saperti dina terakhir dina sasi aya Ramadan. Mudah-mudahan urang sadaya biasa tingkatkeun amal bakti ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Salawan ibadah samina dina 10 di terakhir ieu nyata aya pada bulan anu Allah Subhanahu wa taala nyata kasida ayana ganjaranana bila mana bidawal undang agungna bukasna nyata salat Lailatul Qadar anu mana
sehingga para ulama nyata bersepakat bahwa ayeuna alaman jurnal kepada dina namun kaping anu ganjil-ganjil itu ugi nyata untuk biasa ayeuna dikapaskeun anu ganjil teh dina jatuhna dina tanggal sadari. Maka setiap ayeuna tanggal ganjil itu urang sok kalaksanakeun nyata sok tetepan ayeuna Lailatul Qadar. Dan itu diantarisna nyata anu dirahasiakeun ku Allah teh sapertoskeun kebetulan nya. Bahkan hari jodoh masuk kolot aya nyata anu dorok teh pamitowe. Dan mudah-mudahan para ibu-ibu bapak-bapak sadayana naon sagala rupi ayeuna pada melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditampi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalamnya upami ayeuna ngarep mangkena ganjaran Ramadan mangkena saum atana petina salat wating ayeuna salat silang ayeuna saum teh mung ayeuna salat lajeng ayeuna dina saum ayeuna karaos nyaeta lapar sedang kana urang kan terang bahwa ayeuna salat sedang saum teh ditampi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mung urang nyaeta gedang karunan keyakinan oge ayeuna urang ngarep kana ayeuna ridho sedang bapakna Allah Subhanahu wa taala. Pun pentingnya agar program manayana urang mulai kita tepat sangka. Salawat kali salam dia dilimpahkan kepada malam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ang terlibat kepala ulama kepala sahabatna kaum samudayana anu masih kene turut silang taat kana sakumaha ajaran mantenna. Para ibu kali para bapak sadayana mangga mudah-mudahan sami adalah karena sakumaha pidato Allah Subhanahu wa taala anu berkenaan nyata sareng kayana murang kali anu dikandungkeun urang makna kata Nabi murang kali anu dikandungkeun ibuna kata Nabi murang kali anu dikandungkeun ibu makna. Kecap eta nyata ayat di bahasa benernya ayat yatim, ayat piatu, ayat yatim piatu. Yatim panginten anu dikandungkeun urang makna, piatu dikandungkeun ibuna, yatim piatu anu dikandungkeun ibu makna, anu dikandungkeun anu dikandung aya apa eta dikandung bapak. Para ibu kali para bapak sadayana bidawuh Allah Subhanahu wa taala wa yas'alunaka 'anil yatama anu hartosna wa yas'alunaka jeung pada nanyakeun jalma-jalma ka anjeun Muhammad ka anjeun pembina ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil yatama dina urusan barudak yatim wa ma yalqawnahu minal ardi fi sya'nihi
jeung barang anu manggihan. Buktina nyata dina ayana dosa dina tingkah-tingkahna mengurus ayana anak yatim. Barin bakalu mangkat namun babarengan dahar itu jalma-jalma jeung pirang-pirang anak yatim. Ya samu mangka dosa itu jalma-jalma. Wa in ajalu yang lamunnya itu jalma-jalma malamun kana hartana itu anak yatim. Min amwalihim dina pirang-pirang hartana itu jalma-jalma. Wasonaku jeung ieun itu jalma-jalma lamun dikeun anak yatim toaman kana keadaan bahkan bari eta ibaran eta bisa-bisa pahalun mangka dosa. Kul Islamun kul bejakeun panjenengan Muhammad Islam gaul gawe jeung kamaslahatan lan manfaat dikeun ayana itu yatim di amalihim dina ayana harta bandana itu bagian yatim. Wa muda oratikum jeung silih asukeunna ayana jalma-jalma eta paeun leuwih halus minta dikalikat tinimbang keadaan Islam. Ayat anu bae diawaskeun nyaeta asbab nuzulna ieu ayat bahwa diturunkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ku Abu Daud wan Nasa'i, Abu Daud sareng Imam Nasa'i sareng Imam Hakim katampi eta di Imam Ibnu Abbas. Dina nalika nyata ieu ayat surat Al-Baqarah ayat 220 sambungan ayana ayat nyata kana ayana surat Al-An'am ayat 152 oge surat An-Nisa ayat 10 anu nerangkeun masalah ayana pengurusan anak yatim. Dina nalika ayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasumpingan nyata jalmi anu ngagaduhan atapi anu ngurus anak yatim. Anjeunna ngaoskeun bahwa yen kumaha ayana cara ayana pengurusan anak yatim dina masalah ayana biayana atapi makanan anu sehingga nyata teu aya dina sebelah pihak anu dirugikeun. Upami ayeuna eta harta benda anak yatim bisa keunana dipisah-pisah, mode ayeuna tina keunana dipisahkeun sehingga upami uang ayeuna anak yatim bisa keunana dituang geseret dulu dibiarkan begitu saja, mungkin bakal nyata ayana eta sesa makanan teh bakal nyata mubadir. Bahkan nyata sareng inna mubadirina karena iwana saya tim. Anu sehingga dina masalah eta aya nyata salah satu anu dirugikeun. Maka tak tunjukkan ayana eta jalmi ka Kanjeng Rasulullah carana. Maka Allah Subhanahu wa taala nyata nurunkeun ayat ieu. Amal beja kedua dia bahasa Sunda nama pada kitu. Sampai ayana eta harta teh adalah biaya teh atarapi makanan teh dijikeun anu sehingga nyata biasa ayana eta makanan teh henteu ayana mubadir. Bahkan upaminya nyata dina katerangan anu sanes sareng upami ayana urang nyata ngagaduhan anak yatim
yatim, ngurus anak yatim. Anak yatim mah usaha we katanya diurus kurang, mangka biasa. Kan ari anak yatim teh panginten aya we nyata anu katurunan tapi ibu ramah teh kalasan nyata kami teh gaduh. Terus ayeuna aya wae nyata ibu ramah teh terjamin anu gaduh tegasna sagala gaduh. Ketika salah sajina aya eta ti orang tua mahon maka tangtos nyata aya eta semua kali anu dikakeun ku salah sajina teh ngagaduhan nyata harta benda sebagai warisan di orang tua. Maka aya anu disebut nyata aya moro kaya gitu kan moro kaya barang kaya raja kaya gitu kan ya. Moro kaya ternyata jadi Jawa nyata ada orang kali anu ditinggal orang tuana lupa itu kata bandar dan gitu. Nah itu kurang upami urus ayana anak yatim samodel itu sing hati-hati. Bahkan dari lereskeun kata Nabi ngajarkeun dosa saupami ayana urang nyata ngamanfaatkeun ayana harta eta anak yatim anu ayana urang nyata tekad ayana bahwa yen ayana eta harta teh rek dipilih atrapi urang numpang hidup eta dina harta aya anak yatim. Diurus nyata sing ayana bijaksana bahkan upami nyata pernah anu musim kuring kawengan saupamina ayana urang ngagarwan anak yatim atau anak yatim ayana harta bandana loba urang bisa keunaan balasa karugian saupami urang ngabiayaan kali dikurang maka biasa nyata aya urang memperhitungkeun ngage aya biayana diamun dina harta anak yatim bisa tapi diperhitungkeun engke di akhir dina nalika aya si anak tos dewasa sok buka gitu bahwa yen aya kuring bisa ke sekian teh tah ieu biaya teh kita dina harta anjeun tinggal karena orang tua anjeun lamun urang bisa terkena merasa ayana kerugian tapi bu antara urang kedah atoh ayana urang nyata biasa ayana ngurus anak yatim sebagai titipan di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bersabda jalmi anu ngurus anak yatim nyata ayana ikhlas karena Allah maka insyaallah nyata akan duduk bersama sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga yaumul qiyamah. Biasanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala apa kurang sebenarnya apa kurang nyata kamita bahasa itu sementara wis nyata kurang angkau yang kurang nyata tidak diawet tapi kan kalau gede-gede asap naon jeung hoyong aya kurang nyata hidup bersama di rumah sareng keluarga Kanjeng Rasulullah jaga nyata disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namun penginternya kalau kurang utami nyata ibu-ibu adalah bapak-bapak yang ngagaduhan ayana kurang kali anu kasepatu we dina nalika ayana eta kurang kali nuju alit kene sok rada benten benernya sok rada benten dina tingkah diraku bila kadang-kadang nyata sok pika turun
dikatakan itu nyata apakah ayah bukan sabar sebenarnya ngurus ayah dan budak teh anu nyata tabiatna sebatas itu. Nah, kurang adalah sabar bae mudah-mudahan ayah budak utami ibu antara bapak-bapak anak-anak sahabat menyang terus anak budak tadi sebatas itu kita akan diganti anak-anak dia antara dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih ada kesabaran kepada sadaya serta dikatakan kepada sadaya kita mudah-mudahan Anda saling menikah kalau resah ibu-ibu bapak-bapak ibu memang yang tanpai bahwa kita DKM itu pada setiap kita akhir bulan Ramadan ada mengadakan kita peduli anak yatim di Antawisna itu memanggawe bagi ibu-ibu bapak-bapak beli kita ambil kasarnya dia abdi kita garus ayana kalau dalam hubungan dia dengan nafkah kata nabi ayana abdi ayo dia kehadian karena yatim mana kan pun nyata ayana bimbingan ke DKM kata nabi nyata ke mengurus ayana DKM siap nabi pamintan ayana kanggo ngalarang kenana ayana beberapa jariana para ibu nabi para bapak sadayana ibu-ibu bapak-bapak apunten nama kasus dikait abdi nyata ditugaskan diringan ayana kuliah suku diri ayat kariosan anak nabi hukum anu tetepat nyata sareng ayana kakunduan anak mulia ibu bapak sadayana